Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun stasiun kuring Pina Fitria kelas 6 SDN Cinuno 07. Tim kuring bade mempresentasikan buku nu judulna 17 Sekar Pupuh, penerbitna Geger Sunten. Pupuh pucung hayu batur, urang diajar sing suhud, ulah lalawura bisi engke henteu naek, batur seuri urang sumedruk nalangsa, naon piwarangan Bapa Guru, digawe sing gancang, umat ulah rek talangke, piwurukna regepkeun ku salerea. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.